Dina ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun ari pangjuhud-juhudna manusia munggu Allah nyaeta manusia anu teu mopohokeun kana kubur, teu poho yen dirina bakal ruksak, manehna ninggalkeun kana kautamaan papais kahirupan dunia, milih anu langgeng daripada anu bakal ruksak, milih akhirat daripada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para kiai, para ajengan, sadaya kesepuhan anu kusimkuring dipihormat, sandrieun sandria wabil khusus nu mondok di pasantren Al-Mughni ieu, umumna nu mondok di pasantren mana wae anu kalintang ku pribados dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kesempatan urang tiasa riung mumpulung atas nama Allah dina jalan Allah tujuanana Allah insyaallah. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikantun ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina tuk akhirna dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca dina raraga diajar ngalogat, diajar ngamaknaan, sakedik-kedikeun diajar nyurah hiji kitab hadis anu ngagaduhan jenengan Mukhtarul Ahadits. Sateacan urang ngalajengkeun hanca, urang ngaduha ka nu Maha Suci, pamudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab, umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos calik di alam barzah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lauma Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususnya Mama Haji Muhammad Syekh Makmum binti Mehmet Syaulillahi lauma Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati syekh wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi syaulillahi lauma Fatihah.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal hansana bismillahirrahmanirrahim. Kararasan hadis anu ka 150 genep. Ajhadun nas aripang juhud-juhudna manusia. Eta man jalma lam yansa anu teu mopohokeun itu siman al qabro kana pakuburan wal bila jeung kana buruk wa taroka jeung ninggalkeun itu siman afdhala zinatil hayatid dunya kana kautamaan papaes kahirupan dunia wa saro jeung milih itu siman makana perkara yabgo anu langgeng ieu mah alama ninggalkeun perkara yapna anu bakal ruksak itu mah walam ya'udda jeung teu ngitung-ngitung itu siman godan kana poe isuk min ayyamihi dina pirang-pirang poena itu siman wa'ada jeung cawis-cawis itu siman nafsahu kana dirina itu siman pil mauta dina nyang hareupan maut rawa parantos ngariwayatkeun hu kana hadis sal Baihaqi Imam Baihaqi anil Dohak hadis katampi ti Dohak mursalan halna hadis mursal. Dina ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun aripang juhud-juhudna manusia munggu Allah nyaeta manusia anu teu mopohokeun kana kubur teu poho yen dirina bakal ruksak manehna ninggalkeun kana kautamaan papaes kahirupan dunia milih anu langgeng daripada anu bakal ruksak milih akhirat daripada dunia. Walam yu'adda godan min ayyamihi wa'adda nafsahu bil mautan manehna teu ngitung kana bakal aya na poe isuk dina pirang-pirang poena eta si jalma salamina siap-siap kanggo majunan maut salajengna isbagul wudu'i ari nyampurnakeun wudu eta satrul imani satengahna iman. Walhamdulillah sareng ari lapat alhamdulillah eta tamlau minuhan itu alhamdulillah al mizana kana timbangan amal wa tasbihu sareng ari tasbih wa takbiru sareng takbir eta yamlaan minuhan itu tasbih sinareng takbir as-samawati ka pirang-pirang langit wal ardo jeung kana bumi wa sholatu sareng ari salat eta nurun cahaya wa zakatu sareng ari zakat eta burhanun jadi dalil wa sabru sareng ari sabar eta diyaun cahaya wal qur'an sareng ari al-qur'an eta hujjatun hujjah laka pikeun anjeun au alaika atawa ngelehkeun anjeun kulun nasi ari sakabeh manusia eta yaudu init isuk-isuk itu nas babaiun mangka eta anu ngajual nafsahu kana diri na itu kullu pamu'atikuha mangka ari eta kulunas eta anu ngamerdekakeun
kana dirina au mubikuha atawa anu nyilakakeun kana dirina. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban an Abi Malik al-Asy'ari, hadis katampi ti Abi Malik al-Asy'ari. Nyampurnakeun wudu marupikeun satengahna iman. Zikir alhamdulillah insyaallah minuhan kana timbangan amal. Zikir tasbih, takbir insyaallah minuhan ka pirang-pirang langit sinareng bumi. Salat ngarupikeun cahaya, zakat ngarupikeun dalil, sabar ngarupikeun cacaang, Al-Qur'an ngarupakeun hujjah manfaat kanggo urang atawa madarat kanggo urang. Sakabehna manusia init isuk-isuk aya anu ngamerdekakeun kana dirina, oge aya anu ngaruksak kana dirina. Istahyu kudu isin ada ranjeun, kudu ngarasa isin ada ranjeun minallahi ti Allah, haqqal haya lawan sabener-benerna isin. Man sing sajalma istahya anu ngarasa era itu si man minallahi ti Allah, haqqal haya kalawan sabener-benerna era, fal yahfad mangka kudu ngaraksa itu si man ar-ra'sa kana mastaka, wa ma jeung kana perkara wa'a anu ngaliputanana ieu mah, wal yahfad jeung kudu ngaraksa itu si man al-batna kana patuangan, wa ma jeung kana perkara hawa anu ngaliputan ieu mah, wal yalgur jeung kudu eling itu si man al mauta kana bakal maut, wal bila jeung kana bakal buruk, wa man jeung sing sajama aroda anu ngarepkeun itu si man al akhirata kana akhirat, taroka ninggalkeun diri siman zinatal hayati dunya kana papais kahirupan dunia. Paman mangka sing sajama fa'ala anu migawe itu siman zalika kana itu taraka zinatal hayati dunya faqad istahya, maka teman-teman era isin itu siman minallahi ti Allah, haqqal haya kalawan sabener-benerna isin. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'udin, hadis katampi Ibnu Mas'ud. Urang kudu ngarasa isin ku Allah Rabbul Alamin kalawan sabener-benerna ngarasa isin. Cirina jalma nu isin bener ku Allah pasti ngaraksa mastakana, ngaraksa patuanganana, selalu emut yen dirina bakal maut jeung bakal ruksak, jeung anjeunna bakal milih akhirat daripada dunia. Sing sajalma anu mindamel padamelan nu nembe eta jalma insyaallah parantos ngarasa isin ku Allah kalawan sabener-benerna isin. Istasqu kudu menta cager araranjeun bima kalawan perkara hamida anu geus muji saha Allah taala Gusti Allah taala, bihi kalawan ieu mah nafsahu kana zatna Allah, qabla ayyahmada dina sameme yen muji ku kallah saha khalquhu makhlukna Allah. Wa bima jeung kalawan perkara madaha anu parantos muji saha Allah taala Gusti Allah taala bihi kalawan ieu mah nafsahu kana zatna Allah ta'ala. Alhamdulillah, lafad alhamdulillah, wa qul huwallahu ahad jeung qul huwallahu ahad. Paman mangka sing sajalma lam yaspi anu tegas nyageurkeun hi ka itu siman naon Al-Qur'an pala syafa mangka teu aya anu nyageurkeun ku ka itu siman saha ahadun hiji jelema. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Ibnu Nafi, Imam Ibnu Nafi an Raja'il Ghanawi, hadis katampi Raja'il. Ista'inu kudu
kudu menta tulung araranjeun ala injahil hawaiji kana ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuh bil kitmani kalawan nyumputkeun wa inna kulladzi ni'matin maka sanyanyana saban-saban jalma anu boga nikmat mahsudun ari anu dihasudan. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Abu Nuaimin Imam Abu Nuaim an Mu'ad bin Jabal hadis katampi ti Mu'ad bin Jabal. Ista'inu kudu menta pitulung araranjeun alan nisa ka pirang-pirang istri bil huri kalawan ditaranjang tegesna entong dibere pakaian. Fa inna ihdahunna mangka sanyanyana salah sahijina itu nisa eta idah kasurat di mana loba naon siabuha pakaianana itu nisa wa ahsanat jeung ngaluskeun itu nisa zinata kana papaesna itu nisa ajaba ngagetkeun haka itu nisa naon al khuruju kaluar iman tulungan pirang-pirang bojo araranjeun entong loba teuing dipasian acuh naon sabab di mana istri seueur acukna resep dandana biasana sok resep kaluar ti istaqimu kudu istiqomah araranjeun wa ni'ma anis taqamtum aduh kacida pisan adekna yen istiqomah araranjeun wa khairu a'malikum jeung ari pang alus-alusna pirang-pirang amal araranjeun eta as-sholatu salat wala yuhafidhu jeung moal ngaraksa jeung teu aya anu ngaraksa alal wudu'i kana wudu saha illa kullu mukminin angin saban-saban jalma anu iman. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Majah Imam Ibnu Majah kudu istiqomah araranjeun ancep jejeg bener genah betah dina ibadah pang alus-alusna amal anjeun salat jeung moal aya bisa ngaraksakeun wudu angin jalma-jalma nu mukmin istaghfir kudu ngalobakeun anjeun minan nasi ti jalma-jalma min du'ail khairi tina ngaduakeun kaalusan laka pikeun anjeun fainal abda mangka sanyanyana hiji abdi eta layadri henteu nyaho itu si abda ala lisaniman kana lisana jalma yustajabu anu diijabah sahalahu itu siman au yurhamu atawa dipikasih itu siman seureukkeun nyuhunkeun doa kapada jelema sabab urang teu terang lisan anu mana anu diijabah lisan mana anu diasuh ku Allah Rabbul Alamin. Istaksiru kudu ngalobakeun araranjeun min qauli la haula wala quwata illa billah tina ucapan la haula wala quwata illa billah fa innaha mangka sanyanyana itu ucapan la haula wala quwata illa billah eta tadfa'u bisa nolak itu ucapan la haula wala quwata illa billah tis'atan kana salapan wa tis'ina jeung 80 naonana baban pantona minadurri tina kamadorotan adnaha ari panghandap-handapna itu tis'ata wa tis'ina baban minadur eta alhammu penyakit bingung. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis al-Muqaili Imam Muqaili an Jabirin hadis katampi ti Jabir seueurkeun aurad
la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ngalangkungan nyeurkeun zikir aurad la haula wala quwata illa billah urang biasa terhindar tina 80 balai pang hanap-hanapna pang rendah-rendahna eta balai eta madarat taya aja bagiwati penyakit bingung. Istausu kudu ngawasiatan kudu mamatahan araranjeun bin nisa'i ka pirang-pirang awewe khairon kana kahadean. Bainal mar'ata mangka sanyanyana istri eta khuliqat diciptakeun itu istri min dilain a'waj tina iga anu bengkok wa inna a'waja sayyin jeung sanyanyana bengkokna hiji perkara pid dila tina iga eta alahu pangluhur-luhurna itu dila kain dahabda mangka lamun tumandang anjeun eta tukimu rek ngalempengkeun anjeun hu kana itu dila kasarta meupeskeun anjeun hu kana dila wa in tarokta jeung lamun ninggalkeun anjeun hu kana dila lam yajal teu oleh-oleh teu eureun itu iga eta awaja anu bengkok pastausu maka kudu wasiat araranjeun bin nisa'i ka pirang-pirang awewe khairon kana kahadean. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana hadis Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah. Seueurkeun wasiat sae kanu janten bojo urang sabab bojo urang jenis makhluk Masya Allah tabarakallah istri diciptakeun tina iga pangbengkungna tina iga pangluhurna istri diciptakeun tina iga lamun seugma urang tumandang rek ngalempengkeun iga daripada lempeng anggur potong walamun seugma urang ninggalkeun kana eta iga anggur wae bengkok teu jadi lempeng umar bisa gitu solusina taya deui berarti selalu wasiat kanu janten bojo-bojo urang kana ka saya. Asri'u kudu ngagancankeun araranjeun bil janazati ka janazah. Pain taku mangka lamun aya itu janazah eta solihatan soleh wa khairun mangka eta alus. Wa khairun mangka eta ari anu alus eta tuqaddimuna ngaheulakeun aranjeun ha kana itu janazah ilaihi kana itu khair wa in taku jeung lamun seugma aya itu janazah eta siwa dalika salianti anu tadi nu saleh pasyarun mangka ari janazah eta kagorengan tadhauna pasyarun mangka ari janazah anu goreng teh eta tadhauna neundeun araranjeun hu kana itu syar arriqabikum tina pundak-pundak araranjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana hadis Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah. Di mana aya tatangga urang anu ngantunkeun mangka kautamiana disegerakeun pengurusanana disegerakeun pangorbanana lamun seugma eta janazah anu soleh maka eta lintang saena mayunkeunana kana ka soleh lamun seugma eta janazah awon maka goreng segerakeun sabab goreng anjeun neuneuna eta janazah neuneuna eta kagorengan di atas pundak-pundak araranjeun. Ismullahil azam ari jenengan Allah eta al-azam anu agung alladzi anu ida du'a di mana dijieun doa naon itu ismul Allah ajaba
ngajabah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza suila jeung di mana dipenta naon bihi itu Allah kalawan ismul Allah a'ta maparin Allah da'watu Yunus bani Mata eta teh doana Nabi Yunus bin Mata. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sa'id bin Jairin Ibnu Jarir an Sa'di hadis katam pisan. Jadi saya kurang ngadoa ngalampungan asma Allah anu Allah. Insyaallah dijabah ku Allah eta doana Nabi Yunus. Isma'u kudu ngadenge araranjeun wa ti'u jeung kudu taat araranjeun. Wa inistumila jeung sanajan diparentah saha alaikum araranjeun abdun ku hiji abdi habasiyun anu bangsa Habsi kana ra'sahu kaya sanyanyana mastakana itu abdun eta jabibatun saperti anggur buruk. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis al-Bukhari Imam Bukhari di mana diseru kana kasayan dangukeun toati sanajan anjeun diparentah ku ibi abdi anu bangsa Habsi anu kaya mastakana seperti anggur buruk. Sepanjang dina kasayan isma'u fatih dangukeun ikuti istadda kacida naon godobullahi bebenduna Allah alaman kajalma dolama anu dolim itu siman man kajalma layajidu anu teu mangihan ieu siman nasiron kana anu nulungan ghairallah salian ti Allah. Kacida bebenduna Allah ka jalma anu dolim ka hiji jalma anu mana eta jalma teu bisa teu menakan ka jalma anu nulungan salian Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha ad-Dailami Imam Dailami an aliyin hadis katampi ti sayyidina asyadun nas aripang banget na manusia naonana adaban siksana. Asyadun nas aripang banget na manusia naonana azaban nyiksana linasi pikeun jalma-jalma di dunia di alam dunia eta asyadun nas pang banget na manusia naonana azaban siksana indallahi munggu Allah yaumal kiamat idina poe kiamat. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Ahmadu Imam Ahmad an Khalid bin Walid hadis katampi ti Khalid bin Walid. Pang banget na jalma nyiksa ka jalma nu sejenna di alam dunia mangka eta jalma pang banget na nampa siksa jaga di poe kiamat. Asyadun nas aripang banget na manusia naonana balaan balaina eta al-anbiya pirang-pirang nabi summal amsalu tuluy pantarna pal amsalu tuluy pantarna yubdala dicoba saha rajulu hiji lalaki ala hasabi dinihi ngitung-ngitung agamana itu si rajul. Pain kana mangka lamun aya itu si rajul eta pidinihi dina agamana itu si rajul eta sulban anu kuat istada kacida banget naon balauhu balaina itu si rajul. Wa in kana jeung lamun aya itu si rajul eta pidinihi dina agamana itu si rajul. Wa in kana jeung lamun aya tapi dinihi dina agamana itu si rajul non rekotun lemah ubdulia dicoba itu si rajul ala qadri dinihi netepan kadar agamana itu si rajul. Pamaya brohu mangka henteu eureun-eureun naon al balau balai bil abdi ka hiji jalma hatta yatruka sehingga ninggalkeun itu si abdi hukana balai yamsi lempang itu si abdi alal ardi di atas bumi
Wama jeung perkara alaihi eta tetep pikeun itu si abdi khotiatun ari kasalahan. Rawa parantos ngariwayatkeun bukan hadis sal Bukhari Imam Bukhari an Sa'idin hadis katampi kisahnya pang banget na jalma dina nampa balaina ti Allah daya kajaba iwaki para nabi teras pantarna setiap jalma diuji dicoba ku Allah ngitung-ngitung agamana eta si jalma lamun kuat dina agamana kacida nampa balaina lamun lemah dina agamana lemah dina balaina. Setiap jalma diuji jeung dicoba ku Allah nurutkeun kadar kaimananana masih. Asyadun nasi hari pang banget na manusia naonana hasratan karugianana. Yaumal kiamati dina poe kiamat eta rajulun hiji lalaki amkana anu kongang muka itu si rajul naon tolabul ilmi nyupri ilmu di dunia di alam dunia falam yaklu maka tegas nyupri itu si rajul bukan ilmu wa rajulun jeung hiji lalaki alama anu mamatahan itu si rajul ilman kana ilmu pantafa mangka ngalap manfaat bihi kalawan itu ilmu sahaman jama sami anu ngadang itu siman kana itu ilmu minhu ti si rajul dunahu henteu si rajul. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir an Anasin hadis katampi ti Anas. Pang banget na manusia karugianana jaga di poe kiamat hiji pameget anu kongang anu mungkin pikeun eta pameget tolabul ilmi tapi manehna teu tolabul ilmi jeung hiji pameget anu ngawuruh kana ilmu nu sanes ngalap manfaat karena ilmu eta si pameget tapi manehna mah teu ngalap manfaat kana ilmu sorangan. Naudzubillah min dzalik. Asyaddu ummati ari pang banget na umat kami li ka kami naonana hubbat cintana eta kaum yakununa anu bakal aya itu kaum eta ba'di dina sabada kami ya waddu mika cinta sahaduhum salah sahijina itu kaum annahu sanyanyana itu syiahad eta pakoda leungiteun ku kulawargana itu syiahad wa malahu jeung ku hartana syiahad wa annahu jeung sanyanyana itu si ahad eta roa ningali itu syiahad nikah kawin. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Darin hadis katampi ti Abi Dar. Pang banget na umat kami anu cinta ka kami nyaeta kaum anu bakal datang eta kaum dina sabada kami sehingga salah sajieuna eta kaum mika cinta kajeun teuing leungit keluarga kajeun teuing leungit harta asa tetap cintana kajungjunanana ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asadun nas ari pang banget na manusia naonana adaban siksana indallahi munggu Allah yaumal kiamati dina poe kiamat eta alladzina jalma-jalma yudahuna anu nyarupaan itu ladina bi khalqillah ka makhluk Allah karena ciptaan Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Pang banget na manusia anu nampa siksana jaga di poe kiamat nyaeta jalma-jalma anu sok nyarupaan ka makhlukna Allah Rabbul Alamin. Aslihu kudu ngaislahkeun araranjeun kudu ngaluluskeun araranjeun dunyakum kana dunia araranjeun wa'malu jeung kudu amal araranjeun li akhiratikum pikeun akhirat araranjeun kanakum kaya sanyanyana araranjeun eta tamutuna bakal maut araranjeun kudu disukan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sahad Dailami Imam Dailami an Anasin hadis katampi di Anas. Dunia luluskeun amal hagetkeun
sing nyaan, sing sungguh-sungguh, sing bener ukuran ilmu. Ka'annakum tamutuna goda, di mana anjeun keur amal jang akhirat anjeun ngayakinkeun anjeun moal papanggih deui jeung paisu. Isna kudu migawe anjeun al ma'rufah kana kahadean. Ilaman kajalma kuari tu man eta ahluhu ahli na itu ma'ruf. Wa ila ghairi ahli jeung ka salianti ahli na ma'ruf. Pain asobda maka lamun meneran anjeun ahlau ka ahli na ma'ruf, asobda meneran anjeun ahlahu ka ahli na itu ma'ruf. Wa ilam tusib jeung lamun teu meneran anjeun ahlahu ka ahli na itu ma'ruf kunta aya anjeun anta tegasna anjeun eta ahluhu ahlina itu kahadea. Rawa parantos ngariwayatkeun bukan hadis al khotibu imam khotib an ibnu umar hadis katampi di ibnu umar digawe sampaikeun kahadean ka ahlina jeung kalian ahlina. Lamun kahadean anjeun nepi ka ahlina anjeun geus nepikeun kahadean ka ahlina eta kahadean. Lamun summa anjeun nepikeun eta kahadean kalian ti ahlina kahadean maka anjeun sorangan ahlina eta kahadean. Idmanu kudu nanggung jawab araranjeun li pikeun kaula sitan kana genep min anfusikum tina pirang-pirang diri araranjeun. Adman rek nanggung kaula lakum pikeun araranjeun al jannata surga. Tuku kudu bener araranjeun. Ida hadastum di mana nyarita araranjeun. Wa aufu jeung kudu nyumponan araranjeun ida wa'adum di mana janji araranjeun. Wadu jeung kudu nyumponan araranjeun ida tumintum di mana diamanatan araranjeun. Wahfadu jeung kudu ngaraksa araranjeun furujakum kana pirang-pirang parji araranjeun. Wa goddu jeung kudu meureumkeun araranjeun absarakum kana pirang-pirang paningali araranjeun. Wa kufu jeung kudu nyegah araranjeun aidiakum kana pirang-pirang tangan araranjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun ku kana hadis sal Baihaqi Imam Baihaqi an Ubadah bin Somiti hadis katampi ti Ubadah bin Somiti. Anjeun kudu nanggung pikeun kaula kana genep dawuh Kangjeng Nabi kaula rek nanggung pikeun araranjeun surgana Allah Rabbul Alamin. Usum ngomong kudu bener usum jambi jumponan dimananan diamanatan jumponan parji jaga panon peureugeun kana kagorengan tangan tahan tina pirang-pirang kagorengan. Ditolak tuh ningali kaula ala jannati kana surga bahwa jatuh mangka mangihan kaula aksaro ahliya kana kalolobaan ahlina surga al fuqara nyaeta pirang-pirang jalma fakir. Watolatu jeung ningali kaula ala nari kana neraka bahwa jatuh mangka mangihan kaula aksaro ahliha kana kalolobaan ahlina neraka an-nisa nyaeta pirang-pirang awewe. Rawa parantos ngariwayatkeun hukan hadis sa Bukhari Imam Bukhari. Dawuh Kangjeng Nabi kaula ningali surga tuluy kaula mangihan kana kalolobaanana pendudukna surga daya kajaba liwati jalma-jalma fakir anu saleh. Bing kaula ningali kana neraka tuluy kaula mangihan kana kalolobaan ahli neraka daya kajaba liwati pirang-pirang awewe. Atib kudu ngaluskeun anjeun al kalama kana ngomong waqsi jeung kudu ngamasyhurkeun anjeun assalama kana uluk salam wasil jeung kudu nepungkeun anjeun al arhama kana kaduluran wasalli jeung kudu salat anjeun bil laili di peuting
wa nasu bari ari jalma eta nyamun keur sarare summa dukhul tuluy pek asup anjeun al jannata kana surga bisalamin kalawan kasalamatan. Rawa orang terus ngariwayatkeun hukana hadis sa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah usum nyarios sing saekeun cariosan anjeun masyhurkeun uluk salam tepungkeun tali kaduluran salat dina waktu penting manusia keur kalulem insyaallah pek anjeun abus kana sorgana Allah Rabbul Alamin bisalah kalawat kasalamatan. Kaum muslimin wal muslimat nu mulia pangaosan taklim urang dina ieu kesempatan cekap sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti rasulna nu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.